tadi tuh ulin ka dieu mana romongkeun calon ampun rek nomor 4 nomor 5 nomor genep juga nah aduh masalah milih mah urang kumaha hate sih nya kayak Mang Udin geus jadi kader si Otong dingin luang jadi kader ya nama ampun ya Ya Jo, kenapa sih Jo? Dua kali lah. Barudak kemana sih? biasa tuh kemana Udin? Biasa nih barudak kurang mah Jo. Oh iya Ini asa ada kemana sih? soalnya tuh Ini Jo, sorangan wae sih dia. oh urang baring marek ulin ge ka mana atuh Jadi kieu Jo. Ulah pusing-pusing. Namanya nomor 4. Tenang. Ayo. Mah bener bener. Ayo. 2.000 sih Kan yang kopi doang. aing bisa banget mah mau di mah geus sana irahat Engke rek pemilihan. aduh kurang Pentingnya serangan pajar biasa. lila kene atuh Aku gua poe deui Jo. lapar beli baso naon Ayo 2000 mah Jo. Tah. Tah. 2000 mah. serangan pajar 2.000 Ai jang kopi mah kan dibagi 2. ndak leutik embungan 2.000 Sore jeung isu. Jo, geus salah. Aing rek dengan Mas Ade aing ah. sedih mau tambahan 2.000 Main 2000 oge, paling ngopi doang. beli kuaci orang 2.000 mah Isu ka jeung sore bagi 2. Nya Jo, mangga aing ah. Tadi lu nomor 4-nya. Nomor 4. oh 2.000 beli kuaci doang mur Mang Udin teh bener banget aing banget lah lumayan lah boga duit. Adanya bikin kebagian teh. Wah, betulan ya itu Jojo. Jo, tadi Jo. oh si Otong ada dinya kenal tuh budak ngitung duit dong lah Tong Tadi lah. antong su oh baru duitnya itu Tadi diuk. wah hari Mang Udin di imah Kenaon Mang Udin ka imah? biasa jangan nomor 4 Buset, deh geus kampanye wae. heeh Dengan rek naon eta biasa, orang kan nomor 5. nomor 5 Tadi dibere-bere ke Mang Udin. 2.000 sama di kuaci 2.000. Hayang bung ya ti urang. hayang Aduh. Tadi Mang Udin jeung meuli kuaci. Ayeuna urang oh ye. dina mau gedean ya Tenang. nomor 5 mah mur mau 2.000 Pasti, ieu tenang. 2.000 deui jeung meuli es. 2.000 tuh heuy isro wae Lumayan bener tadi meuli kuaci, meuli es. aduh kayaknya Hayang bung ya. bagus aja lah Gedeng, naon on deui yo tongpo nomor 5. geus tambah Ulah poho aing mah nomor 5. hese sih bang buat 2.000 ge Nah, itunya. Ingat, ulang ngilukeun Mang Udin nomor 5. tambahan deui ke sore Tenang, 2 poe deui. pokoknya jalan jeung si eta di si Saro Ah, biasa. itu 2.000 orang Pokoknya didinya nomor 5, urang tambahan deui. benernya Siap. ke sore pulang teangan Oke. satu lagi alamatnya itu jadi bayar Oh, atuh bayar heula, ayeuna meuli es tah menang 2.000. nunya alat nomor 4 alat nomor 5 ayo Mana si Udin yang si Otong ya? Can kebagian jatah deh.
Pak RT. Jack, mana Jack? Orang kerenangan si Udin yang si Otong kamarananya. Orang can kebagian yuk. Oh, tadi mana ningali teh di warung si Otong teh dah. Yang si Udin teh salamat tadi. Mana naon Jack? Ih, orang can kebagian jatah euy. Jatah. Emang naon euy? Eta kan si Udin jeung si Otong teh ayeuna jadi kader. Kader. Aduh, segala jadi kader si Udin teh. Moal beres sih, moal beres. Ayo orang teh angan Ayo jangan ayo. Lapor nomor 4, Jo. 4. Oh, Jo, nomor 5 ulah poho. Hi. 4. Nomor 5. Nomor 4, Jo. Nomor 5. 4. 4 nama poho, Jo. Nomor 4, Jo. Nomor 5. Itu si Udin jeung si Otong itu. Jojo di luar kan itu dah. Mau beres ayo kan. Waktu beres ya. beres. Teh naon. Geus kieu bawa ke pos. Oh, ayo mah kieu mau beres. Ayo urang ke pos. Ayo urang. Jatah can si Otong. Can motor lagi ya teh kumaha nya neng teh budak teh can pisan motor lagi. Heeh ke orang tanya ke nya, orang kita can dibere ieu. Jadi warga. Nanti kalau pulang Si Udin tadi si Otong tuh. Mana? Di mana jatah aing ge ka dieu ah. Mana Udin jatah urang kumaha sih ah? Kumaha si Udin teh ya ah jatah teh mana Mang Udin ya. Adieu kan buru ah. Kumaha sih Mang Udin yang si Otong jatah urang kabagian? Oh, Din. Aisyah teh nanaonan tadi narik-narik si Jojo. Maksudnya naon? Marbutkeun si Jojo. Iya Pak RT. Tadi Mang Udin ngarep duit ke orang 2.000. Sekarang kita milih nomor 4 orang. Si Otong? Si Otong kata orang sarua bayar 2.000 perak. Saya kita milih nomor 5 orang. Oh si Otong, Din, bujih aing can kebagian deui. Hah, aing kumaha sih? Oh, Arisya duaan teh jadi kader. Kader naon sih? Kader naon? Kader naon? Jadi kia Pak RT, kamari si Otong ngomong yang jadi RT. Ganti RT. Benar sih Otong. Eta Pak RT, Mang Udin ngajakan orang jadi nyalonkan RT. Mang Udin tuh salahkan mah tuh. Oh, si duaan teh hayang gantikan RT. Pan aing teh lila keneh jadi RT teh. Wah, mau yang hubungan. Urang ge sarua. Sugan teh aing jadi kader naon.
ternyata manehna sorangan nu jadi nyalonkeun teh. Calon RT deui. Mau aing 4 tahun deui. Beres. Ini aing mangkat. Dasar RT pelit.